Bismillahirrahmanirrahim. Sunuk waktu nurahayu ningang mangsa nu utama nitih kana wanci nu mustari hiburan nu dianti-anti ti kamari kiwari pantos sayodi nu diantos-antos di bareto parantos buktos mapak panganten sujat sejak di tembalangan para rumpul woi sing saring sepagi ikat lok ayo urang ahli urang Allah ayo batur
kiru sejatine wayang baut benjang ladang monggo jadi paripur pada kabeh nongkor bingung apa lepas rongkap pirang arung jadi sama boh dikasih sabi lakon kalau ketan saja kawanan tapi noatun asairan saja kawanan tapi noatun asairan sahaja kekuningan engkau jalan apa lemanan sahaja mana pawangunan orang awal hidup serangan gelis kasih didoakan ku ayah ku mamah jauh mudah-mudahan cing salamet di perjalanan cing tiasa deui wih ka tempat urang anu tujuan dah-dahan cing pait getih pahang tulang cager bager mulus rahayu berkah salamet saparantos dihibur ku tresna wangi pakaulan cebraka ayeuna dilaksanakeun cuk pamuga sareng pamugi cing mulus rahayu berkah salamet cager beuteung waras badan Bapak Ruki kalau Ibu Yoyo sehingga kita kebahagiaan kumpul Perondong di majalah jadi jadi masyarakat rombongan kami sadaya tak terkira kota bikon hayo budaya kesenian lumayan seperti hiburan hey
Sampurasun Pak Gusti